Paurang siang kumaha daramang dina siang ieu. Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan dipihar pisim kuring siang kalayan wangi. Tang-tang landung pangbrahmana cerita Sunda dina judul Mustika Arca Emas yang ieu bagian anu katujuh. Dina bagian anu kagenep urang nyarioskeun wangkungan Mang Lintrik sareng Aki Bah Buntet. Kenaan hayang nulungan Yakub dianya putrana Basadar sapados mengingkeun istri pikeun pibojoeunan. Milariana nanti susah kumaha lajengna carita mangalujeng ngadamkeun tang-tang landung pang beberahmana. Walah bener Abah ayeuna mah ulah kitu nya. Kuduna teh langsung datang ka kolotna bejakeun rek nyangakeun panglamar kanggo katuang putra. Bener gitu jigana hasil tabah. Mang Lintrik mani marahmai kacapena teh karasa bakat ku bunga. Tah bener kitu. Tapi rek gerahan nanjak ka gunung. Rek isukan bahna kumaha bah bade ngiring. Moal. Ngan lamun kabeneran mah wayahna pangmulikeun gula kawung anu alusnya. Sabab bejana sok aralus gula di daerah eta mah. Sebab asli taraya nu dicampuran jeung murah aduh. Tak gitu maksud Abah mah kade ulah poho da teu kudu loba asal 10 bonyor we lah. Cek Bah Buntet dari apisan padahal mangan ukur banyol. Tapi katarima ku Mang Lintrik mah teu asa banyol da wajar menta kitu mah. Serta yakin bakal disumponan. Sabab Bah Buntet geus mere ilham nu hade cenah. Jeung di moal terbukti da Mang Lintrik boga duit nu lumayan lobana. Ulah salempang bah, seueur gula kawung mah. Sarta moal burung bukti sabab kuring boga duit loba. Cukuplah keur meuli gula 100 bungkus mah. Dan nyaan murah gula di tongoh mah. Sarta barangna alus. Tara aya nu gagal gula di Bang Bayang mah aramis we. Cuk Mang Lintrik bari seuri. Ayeuna mah teh bingung teuing lantaran boga harapan anyar susuganan ti pasisian mah hasil usahana teh. Syukur atuh. Sakitu we pamenta Abah mah nya. Baik atuh singjong jen leureuh Abah rek ka dapur heula ieu teh. Nah mani teh cai-cai acan ngomong teh. Da meureunana Mang Lintrik teh nya. Jeung Bah Buntet teh nangtung terus asup ka jero teu nunggu jawaban ti Mang Lintrik. Terila antarana Bah Buntet geus datang deui bari mawa cai sateko sarta jeung gelasna 2. Terus ditundaan di dinya atuh kageteun Mang Lintrik teh poknanya bangun kaget. Aduh, namanya kaku nyalira bah. Nah ka mana ari isuan Abah? Apaan biasana ge sok aya nu di dieu? Jeung ka mana deui si bibi bah? Aruh, keur kanini barudak cenah mah moal lila. Tapi wayah kieu can daratang. Nyai tala sok rese adi liar teh. Heuh buru-buru baralik. Jigana mah betaheun pisan di ditu teh. Sok minum heula Mang. Lumayan tambahana ang daw poeunana mah ieu teh. Cek Bah Buntet bari diuk deui. Atuh geus kitu mah teu loba aturan deui. Mang Lintrik nginum mani ngalaklak da nyaan hanaang pisan. Saterusna ngalobrol deui mani uplak nakar sagala dicaritakeun. Sanggeus wareg ngobrol Mang Lintrik amitan sarta harita keneh balik di kalemburna. Ku Bah Buntet dijajabkeun ku panuteuk sarta ngupat dina hatena. Aya we ari kalakuan manusia. Make jeung rek neangan awewe sagala rupa. Nah make kudu diteangan atuh. Da batur mah teu kitu. Asana teh kakara ayeuna aya nu kitu. Daya robahna pamadegan teh Basadar mah nya. Sok mikiran anu teu puguh. Perkara ngarung hal bae jadi urusan. Mata keruwat mikiran anu kitu mah. Hiji kapercayaan nu matak ngaripuhkeun kana diri sorangan. Tapi mangsa bodoh teuing da batur kepercayaan hiji jalma hese dileungitkeunana. Cek Bah Buntet asup di kaimahna terus nutup-nutupkeun jandela lantaran geus burit harita teh. Malah geus ampir poek soragaan jeung jangkrik geus reang di sarada lalai jeung kalong geus loba nu singkalayang di awang-awang.
Caturkeun di imah Basadar harita geus ngariung deui kawas nu rek badami. Opatan kumpul di patengahan, bari nyang hareupan cai kopi. Di luar kayan geus sepi malah mah geus liwat magrib harita teh. Basadar geus kesel ngadaguan datang na Mang Lintrik. Anu geus lila daya datang, teu lapok buiin ngamimitian nyarita. Yakub, kumaha pagawean Mang Lintrik teh? Geus aya hasilna atawa acan? Jeung deui naon wae nu dilipilampah ku manehna teh? Mani can bisa mere harapan nu hade kumaha mun teu hasil maksudna? Ah, can aya hasilna, Bu. Mang Lintrik can menang awewe hiji-hiji acan. Lantaran kamari ge basa aya di warung awewe teh kalaka kalabur. Tapi ceuk Mang Lintrik mah masih keneh sanggup cenah. Ceuk Yakub bangun anu salempang. Lantaran kahayang nacan kalaksanakeun. Atuh ngahulung Ibu Iin teh kitu deui Nyi Ermi jeung Basadar kawas nu Pondok Harapan. Padahal mah waktu nu beak can loba masih keneh loba kasempetan. Tapi akhirna mah Basadar nyarita deui. Kamana ari Mang Lintrik ayeuna? Lantaran sapoe jeput teu katempo. Manita yang ngelol pisan kamana liarna cenah. Ceuk beja mah kawetan cenah tapi duka teuing anu benerna mah. Jawab Yakub beki alum kawas nu leutik harapan. Nganuntung samemeh aya nu nyarita di panto hareup aya nu ngatrokan atuh mani curing hak nu aya di jero teh. Jung harita Yakub nangtung terus mukakeun panto barang brai teh Mang Lintrik nu datang teh. Kumaha tuang Rama teh aya jang? Mang bade laporan ka anjeunna. Aya abah mah teu nuju calik di tengah bumi, hayu ka jero Mang. Ceuk Yakub bari asup di kapatengahan dituturkeun ku Mang Lintrik. Atuh teu lagi geus araya di tengah imah. Pok Basadar nyarita. Kumaha pagawean teh Mang? Lageuning masih keneh lengo. Munang atawa henteu awewe teh kuring geus lila ngadaguan hasilna. Wah, agan manaha mani rusuh kitu. Pagawean teh Mang ngeuning masih keneh lengo. Meunang atawa henteu awewe teh. Kuring geus lila ngadaguan hasilna. Wah, hagan mah nah mani rusuh kitu. Ayeuna mah tenang we, margi abdi teh teu acan hasil. Da sesah milarian istri anu sajati magan. Kedah apik sarta ati-ati. Naing sing percanten sanaos ayeuna teu acan hasil ge enjing mah tangtos bakal kenging. Margi tos aya raratanana. Mang Lintrik kenang pisan nyaritana tetep we mere harepan ka dununganana. Rek iraha mana indit deui jeung rek ka mana inditna. Enjing teh bade miang deui, bade ngabujeng ka lembur nu aya di pagunungan, bade dipapaye sadayana. Ngan ceuk we jamah di lembur Sukarena aya nu alus cenah. Tapi teh bade kadinya kan. Kitu ceuk Mang Lintrik tenang pisan padahal mah ngan saukur dikira-kira teuing aya atawa moal nama. Da can apal kana kayan di lembur Sukarena. Tapi bikeun mere harepan kadundunganana mah kapaksa ngabohong. Oh, kitu nya nuhun atuh ari nya maya. Muga-muga sing lancar sarta sing bunang ulah aya halanganana. Mundaikeun mah teruskeun lah badami di ditu bejakeun rek terus kawin gitu. Biaya ditanggung ku kuring ke dieu. Pokona masalah daek ke wungkul. Ari Mang Lintrik kumaha ayeuna? Buru ku duit keur bekal atawa butuh ku duit keur bekal atawa henteu? Mun kurang ngatamah di we ngarahmahi. Ulah kakurangan bisi ngerakeun ka kuring. Ceuk Basadar mani marahmai lantaran ngadinge beja ti Mang Lintrik nu alus. Nu mawi kirang artos teh agan. Da dinten tadi Saeb Agung bari jeung teu aya hasilna lah nyaeta atuh matak jengkel agan. Heuh mani barodo jelema teh aya nu daek ditikahkeun ka Jang Yakub. Ada teu kudu dipaksa numbung mah. Da moal bener dipaksa ku jalan kasar mah.
anu maneangan nu sadrah wae nu boga kahayang sorangan ulah karena dipaksa perkara duit mah gampang da bisa dia. Nuhun agan, insyaallah abdi bade usaha sakiat tenaga supados rencana agan laksana kalayan lancar. Ulah aya gangguanana cek Mang Lintrik bungaheun dan teran bakal ditambah di bakalna padahal nu kamari gerobak kene. Tapi untung buiin teh nagih kalapok nyarita deui nu matak nambahan bunga pikeun Mang Lintrik mah. Nya bener Mang, lamun kurang bejaan we kuringnya da moal kurang duit mah tapi kudu sing bener digawena. Ulah nepi ka gagal deui Mang. Moal aya gagal agan. Da tadi mah gagal sote teh aya nu kesaeun. Nanging ari dubari di teang enjing mah tos yakin. Da tadi ge parantos diocal-ocal ku abdi teh depi hasilna juga makeun. Manehna mere harepan nu kadintang matak bingahna pokona mah beres lagan. Cuk Mang Lintrik tetep ngabohong malah kala beuki lekoh bohongna teh. Tapi kade gagal Mang bisi kawas di warung Mak Nyai. Geuning buktina mah kalah kalabur. Aduh, matak manas kana hate, mun teuras kana harga diri mah dibaberi kabeh ge, rek dicabokane ku kuring mah. Anas jajan teu kadahar, duit tetep kaluar, kade ulah jiga kitu Mang ah. Cuk Yakub milu nyarita manehna ingetin keneh kana kajadian di warung Mak Nyai teh. Ari nu ngajawab lain Mang Lintrik tapi bapana, tong mikiran duit, keun bae beak di ari dipake mah. Sebab matak disadiakeun ge apan keur kaperluan sarerea. Keun bae rugi duit sakitu mah da moal burung kagantian deui. Jeung di kagagalan nu kamari teu kudu jadi pikiran, da moal burung aya wawalasna. Lamun sabar mah bakal aya imbalanana ka kabungahan. Mending geduakeun Mang Lintrik ngara hasil nu dimaksud da isukan rek indit deui cenah. Ari perkara ngaduakeun mah teu kudu dicatur deui. Tembal Yakub. Leres jang ulah ngemutan nu kamari nya. Margi eta mah sanes kalapatan Mang. Nanging gara-gara si Unus nu kurang ajar tah. Eta mah lain gagal tapi enu sentimen ka urang. Tapi jang teu kudu salempangkeun wae da moal burung aya gantina. Antosane enjing pasesonten Mang bakal ngabantu laporan nu matak sugema sing percaya we lah ka Mang. Cuk Mang Lintrik nepak dadana. Ari Basadar jeung Buiin imut tandana satuju. Heueuh lah, nu nasi rek dipangbedikeun sarung beuteul ku kuring Mang, sarta rek ditambah di ku duit, ye barek dibere di kopeah ti kuring. Mang, mangga jang mangga. Keun mah diperhatoskeun pisan. Sarta moal aya gagal di Mang mah dijamin hasil 1000% lah. Cuk Mang Lintrik bari seuri manehna kacida bungahna ngadenge kitu mah. Atuh saterusna mah kula warga Basadar teh ngalobrol bari suka bunga. Ayeuna mah meni asa nya we rek hasil. Lantaran caritaan Mang Lintrik jiga nu ngayakinkeun. Malah harita teh Mang Lintrik terus disuguhan dahar. Sanggeus sila ngobrolna Mang Lintrik balik bari dibahanan deui duit anu cukup keur pibakalin isukan nu rek ngajugjug ka lembur Sukarena teh. Gayaan di pagunungan dina wanci pecat sawed kacida matak halidangna. Lantaran najan gede angin ge panasna panon poe nu moreret geus karasa malah majalan ge manina reptep matak paur nu nincak. Ijukutan nu aya di sisi jalan gararing. Kayaan di pagunungan dina wanci pecat sawed kacida matak haridangna. Lantaran najan gede angin ge panasna panon poe teh moreret geus karasa. Malah mah jalan ge manina reptep matak paur nu nincak. Ijukutan nu aya di sisi jalan garari. Kembang euy pasula bereng katebak angin.
Ari dina mumunggang gunung sok kadenge sora kolecer nu sing jeregur jiga gelap. Bakat kutarik sorana patembalan jeung anu sejen. Manuk-manuk dina dahan kai cari munuk tikukur di sarada bangun bingung lantaran hawa teka cida pisan saabna. Ari hilang ruyuk singkarlik di jumantara jiga nunangtang hujan. Sakapun sok disamberan ku manuk saeran kawas anu ciceb pisan. Tapi najan kitu hulang ruyuk teh henteu aral terus bae hiper beuki luhur ngarah teu kasusul ku manuk leutik anu garala. Sedengkeun angin halodo ngagerung nebak dangdaunan anu karandang. Dina kayan kitu di hiji jalan anu geus mimiti nanjak aya hiji jalma anu keur leumpang mani ngalenghoy kesang nangucur mani juuh taksiran mah geus lapisan nu mampahna teh. Ari eta jalma leumpangna di hiji tempat nu kacida nanjakna pungkal pengkol meritan gunung kawas orai nu hayang meritan pasir. Horeng nu katelah tanjakan Cipicung teh nu kacida nanjakna. Malah eta jalma manikati sirikna ngarayap bakat nu capek. Da pugulang ka lumampah ka tempat kitu. Hari teh mamaksakeun bae lantaran aya nu keur diteangan. Horeng anu keur leumpang teh tayalian iwal timbang lintrik teh nu geus ampil tilu parapatna nyorang jalan sadapak. Aduh, pantes pisan di pagunungan. Jalan teh nanyak sarta pungkal pengkol. Mun taya pangabutuh mah hoream teuing lamun kudu ka dieu teh. Tapi ayeuna mah kudu wayahna ieu lantaran keur ngemban tugas di dunungan. Muga-muga we pagawean aing teh sing aya hasilna. Tapi aduh, kacida capena ieu. Ulun heula kudu nama ieu teh. Teu kabeneran aya nu ieu hanapeun tangkal kayu nu gede. Bang Lintrik ngomong sorangan bari terus limpang lalaunan mani ngalenghoy bakat ku capek. Akhirna sogan rada datar hiji tempat nu ieuh ku tangkal kayu. Didinya bet geus nyampak hiji jalma nu keur meresan pucuk kaung. Jiga nama kakaram meunang ngala malah nyerekna ge numpuk keneh didinya. Atuh mani bungaheun Bang Lintrik ke dasa aya batur nu ngobrol. Haturan jang. Nuju naon ieu teh? Cek Mang Lintrik bari seuri panonna melong ka hiji jalma nu keur digawe meresan pucuk. Atuh eureun heula digawena terus ngareret ka nu nanya pok ngajawab. Oh haturan Bapak, bade angkat ka mana ieu Bapak teh? Bade ka lembur Sukarena jang, tebih keneh atawa tos saket ieu teh. Mani asar ripuh ieu. Rek eureun heula ah di dieu. Gek Mang Lintrik diuk dina batu panonna melong kana pucuk kawung anu geus beres. Ngancan dibeungkeut tungkul harita teh. Sedengkeun tukang pucuk eureun heula digawena. Malah magek milu diuk bangun sase. Ka Sukarena atuh tebih keneh Pak. Kedah ngalangkungan deui jalan anu nanyak sareng datar sareng mundun wah. Sajam deui mah di jalan naon ge kedah. Dupi Bapak teh ti mana atuh jiga anu nemean ka dieu? Telepat jang Mang teh kakara ayeuna luntak ka daerah ieu teh. Dalam taya kapentingan mah hoream bisi mopo di jalana. Mangkaning taya batur. Tapi kapaksa we dikeureuy da pugaya pangabutuh nu kacida pentingna. Ari ujang pagawean matuh ngalap pucuk kaung teh atawa ngan ukur sakasampuran jang. Sakasampurna maksud teh. Eta mani ka aralus kitu nya. Bang Lintrik melong kana pucuk kaung anu geus numpuk ngeunang meresan. Ari jalma nu aya haripeunana nya sedih pok ngajawab karayan tenang. Wah sanes Pak, abdi mah ngan ukur sawaktu-waktu we lamun butuh da ari kudu unggal poe mah capek. Jeung deui pucukna ge langka ari dialaan unggal poe mah. Ayeuna ge ti enjing teh ngan kenging sakieu ieu. Jawab tukang pucuk nunjuk kana hasil pagaweanana. Paromana bangun reus lantaran poe eta menang pucuk rada loba, padahal biasana masok hese. Da tukang pucuk teh lain hiji dua bae tapi aya kana puluhna. Oh jadi kitunya. Untung atuh ari wayah kieu geus meunang sakitu mah. Tapi kumaha carana eta teh jang? Bang Lintrik karung teu ngarti. Naon nu dimaksad ku Mang teh nu ditaroskeun ku Bapak teh naon maksadna? Oh punten we ieu teh da abdi teh acan ngartos.
Maksud teh kieu jang ari ngala pucuk kawung teh naha ngala kanu batur atawa anu urang sorangan, naha meuli atawa menta. Sebab ari ceuk pamikir emang mah tangkal kawung teh aya nu bogana. Taina ku ujang dialap pucukna naha kumaha aturanana eta teh, naha menta atawa meuli, naha hideung bae atawa kumaha. Da ieu anu hayang kanyahoan teh bisi emang dina hiji waktu jadi banar pucuk atawa bisi kabenerane boga kebon kawung. Mun geus nyaho kana aturanana mah pan ngareuna. Kitu ceuk Mang Lintrik apik pisan nyaritana, teu nolih kana kacape. Terus we ngajak ngobrol ka eta jalma anu keur colohok semu kaget. Lantaran kakara harita aya jalma nu kumawani nanyakeun hal eta. Tapi teu loba mikir. Pok eta jalma ngajawab kalayan tenang da ceuk pikirna mah moal mata kerugi. Kieu aturanana teh Pak, lamun nu bogana kabeneran aya nya dipeser, atuh lamun kabeneran teu aya mah nya diala we pida kadar pucuk, engke ge bakal ayaan deui. Ngan anu jelas mah tangkal kawung nu diala pucukna teh sanes nu abdi. Da kitu biasana ge rupina kahatos ku bapa oge. Nya kaharti ari kitu mah jadi meureunnan tangkal kawung nu batur teh teu dihargaan, dianggap barang sarerea. Ceuk cohagna mah ujang teh ngala pucuk tina tangkal kawung batur, bari jeung teu dibeuli atawa henteu bebeja heula. Tah nu kitu teh sarua jeung maling jang eta teh. Sabab najan sifat nangan ukur pucuk kawung ge ari ngalak nu batur bari jeung teu bebeja mah tetep maling ngaranna. Tah kitu ceuk pamikiran Mang mah. Kumari ceuk pikiran ujang. Nah saluyu jeung kaayaan hate ujang. Ceuk Mang Lintrik harita bari neuteub seukeut. Kawas anu hayang teges kana beungitna. Sarta jiga nu hayang ngajugjugan hatena. Atuh mani ngahuleung eta jalma teh. Sabeuki yakin bae Mang Lintrik teh nanya nawanian pisan. Tapi kulantaran aya di tempat nu jauh ka batur eta jalma teh henteu ngarasa era. Boke ngajawab bari dibarengan ku sim sareblakna hate. Upami dipikir kadinya mah leres Pak, sarua wae jeung maling tapi pila kadar pucuk kawung anu teu sabaraha hargana, asana mah teu matakna naon. Da teu matak rugi kanu bogana. Kitu tapat ceuk abdi mah. Salah boga pamadegan kitu mah jang. Sabab ari barang batur mah najan saeutik jeung dianggap eueuh hargaan ge, tetep we barang batur anu kudu dihargaan ku urang. Jadi ujang ulah nempo kana pangajina, tapi kudu nempo kana hak nu bogana. Sabab urang teh kudu ngaji rasa, ulah nganggap enteng kana perkara anu dianggap teu pira. Coba we ku ujang pikir, lamun barang boga ujang diparing ku batu rek ngeunah atawa moal, sok sanajan ngan ukur barang leutik nu teu aya hargaan. Jiga pucuk kawung teh cik jawab heula ku ujang, mang hayang nyaho ieu. Nyatang tue teh suka muarido diparing batu rumah atuh. Jawabna rada ngageter semeuruas, ai nembet ngarasa era mengisan. Tah bener lamun kitu mah. Da moal aya nu suka ari barangna diparing mah. Ayeuna pikeun ngukur perasaan batur teh kudu diukur ku perasaan sorangan. Tak kitu karasana ku batur ge, mun barang diparing teh moal sukaeun, da urang ge teu suka. Tak kulantaran kitu ulah sok maling anu batur atuh. Najan barang nu teu aya hargaan ge tetep we nu batur mah kudu dihargaan. Sabab maling teh ceuk sasaha ge goreng, ceuk agama salah, ceuk nagara jahat, ceuk jalma loba atawa umum kurang ajar. Pokona mah nu ngabenerkeun kana maling teh ngan bangsa tungkul. Kitu ge licik deui, da manehna ge ari barangna diparing ku batur mah sok ngambek. Bener atawa henteu jang? Kaharti atawa henteu ku ujang? Mang Lintrik seuri jiga nu ngoa. Pugue eta jalma teh mani eraeun.
kahartos Pak leres pisan kitu nanging kumaha atuh da asa kagok jeung tara aya waktu mun rek beja heula teh Pak. Ngomong ari jauh mah anu bogan anu matak di alawe dengan ukur pucuk kaung engke ge ayaan deui da moal aya pegatna. Tapi lamun geus ayaan dialadi ku Ujang merenya mohon mun teu ku batur mah cek eta jalma beuki era cerina mani euceuy terus tungkul semu bingung. Moal jauh ti kitu Jang datang tuh bakal kitu nate tapi kacida teuing Ujang mah kacida teuing eta karena barang batur teh mani nganggap sepi nate kaharti ku Ujang apaan tanah milik mah boro-boro di ala pucuk kawungna najan di ala jukut nage teu munasabah eta teh komo ari ceuk agama maka sida pisan gorengna. Tapi dari urang mah sok salah kaprah najan salah ge ari loba nu milampah mah sok dianggap bener. Jadi ibarat ngala pucuk kawung anu batur kena-kena tara aya nu ngadakwa mani jongjon we tara inget kanu bogana sok padahal eta teh maling sedengkeun maling teh goreng ngarempak aturan agama jeung dari gama teu akur jeung umum peda ceuk Ujang mah teu sabaraha hargana nah bener eta teh Jang. Itu cek Mang Lintrik beki wani nyaritana panonna leuteup ka eta jalma. Sumuhun da mira hatu pucuk kawung mah teu sabaraha hargana. Bener. Tapi Mang mah asa teu ngarti. Nah ari nyaho mah hargana murah mani embung mayar kanu bogana. Padahal mah dalam bebeja jeung daek meuli moal sabaraha hargana ge. Moal mata kerugi lamun dibandingkeun jeung kauntunganana. Coba pikir, lamun geus diolah deui mah pucuk kawung teh jadi duit anu lain lumayan. Tina ladang pucuk teh bisa meuli baju, bisa meuli barang rumah tangga, malah mah bisa meuli barang perhiasan tina emas. Eta teh ladang pucuk kawung anu ku Ujang dianggap teu sabaraha hargana. Na teu licik ari kitu. Ari nu bogana tangka kawung nganggap remeh. Kanu boga tangkal kaung nganggap remeh tapi ku Ujang mah matak ngabeungarkeun nah daek mun disebut beunghar tina maling nama kenaros kitu Pak naon margina disebat beunghar tina maling abdi mah tacan ngartos Pak. Nama kenaros gitu Pak naon margina disebat beunghar tina maling abdi tacan ngartos Pak. Eta jalma curinghak embung ari disebut kitu mah asa nyentuh gana hatena da mani curinghak pisan. Ari Ujang naha make nanya kitu yeuh pikir ayeuna teh Ujang keur usaha ngalaan pucuk kawung tina tangkal kawung nu batur hartina mah menang maling dabongan teu bebeja jeung teu dibeli. Sedengkeun eta pucuk kawung teh sanggeusna diolah jadi barang dagangan nu kacida payuna dijual teh ka bandar apa jadi duit dan duitna bisa dipake balanja bikeun nyumponan sarupa ka hayang Ujang. Sedengkeun ari modal nama ngan ukur pucuk kawung anu meunang maling tah kulantaran kitu nah daek mun disebut beunghar tina hasil maling kuleung eta jalma ngahuleung mani panas ceurina bakat kuel malah jantungna meniratu gawas untuk tunggulan manena can waka ngajawab kala ngahuleung bari mikiran caritaan Mang Lintrik teh barang dipikir-pikir mah tetela aya benerna sedengkeun Mang Lintrik ngomong deui punten jangnya Mang mah kumawantun nyarios kitu ieu mah lain usil atawa comelnya tapi ngarasanya ka Ujang tukang usaha kasar bisi kata terusan boga lampah nu kitu lantaran
ari nu boga lampah salama awal akhir bakal kapanggih jeung wawaresna. Jeung di ujang teh ulah ngarasa tenang teuing. Pedah tara aya nu ngageunggeureurkeun, tenang da boga rasa aman. Padahal mah teu kitu, jang dina hiji waktu mah bakal aya nu bea kasabaranana. Nu akhirna ujang diintip lamun kapanggih bakal dibabu kunduk nepi ka rubuh. Pan cilaka lamun kitu mah. Tah supaya ulah aya kajadian kitu, mengpapanggih jeung mang ayeuna dibejaan ku emang ngara ulah kamarinaan nya. Tangke deui ka hareupna isukan atawa pageto mun rek ngalapucuk kawung nu batur bebeja heula. Atuh lamun perlu dibeli bayar we atuh naon esena. Da cek ujang ge hargana teu sabaraha. Tapi naha sakitu murah teh embung mayar. Atuh komo lamun mahal meureun, sigana teh moal daek mayar. Padahal ieu teh pikeun ngajaga katentreman sarerea. Jeung pikeun ngurangan dosa nu dipilampah ku urang. Ari geus nyaho mah yen eta teh salah. Cik atuh buru-buru robah, jeung nadi ulah ngadaguan di teungeul batur. Buru-buru we sadar ti ayeuna ngarah jadi kahadean ka sarerea. Tah kitu maksud mang mah. Pun lain somel ieu mah, da pikeun mang mah taya rugina. Tangkal kawung teu boga, ngalapucukna tara, atuh najan cicing ge moal aya untungna jeung moal aya rugina. Tapi teu kitu sabab manusia teh kudu silih elingan. Kudu silih bejaan. Ceuk agama teh mah kudu amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak kana kahadean jeung nyaram kana kajahatan. Ieu teh pikeun kapentingan sarerea. Sarta lamun aman jeung tentrem mah nu meunahna teh sarerea. Tah kitu dimaksud ku mang majang. Eta kahijina. Atuh kaduana tangkal kawung teh salah sahiji tina tutuwuhan leuweung. Hartina mah tatangkalan anu bisa dipake ngajaga kana keamanan leuweung. Taneuh jeung cai pikeun ngajaga kalestarian lingkungan, cenah geuning. Piraku ujang can ngadenge. Yu urang babarengan ngajaga tutuwuhan ngarah leuweung teu gunul. Lamun kapaksa kudu nuar kai atawa ngaladauna, kudu make aturan anu wajar. Ulah ngarugikeun kana bogana jeung ulah ngarugikeun ka sarerea. Jadi kudu silih hargaan, ngarah aman jeung tentrem bari jeung teu ngarusak ka leuweung. Tah kitu nu dimaksud ku mang mah jang. Ceuk Mang Lintrik mani capetang ngomongna teh lantaran manehna mah mun aya kumpulan di balai desa teh sok diu panghareupna. Atuh penerangan ti pangagung teh kadenge kabeh sarta kaharti. Tara aya nu pasalia. Saningkeun eta jalma nu ngadengekeunana mani ngahuleung, ngadenge katerangan kitu teh. Beungeutna mani beureum tandana era, tapi oge aya rasa bungah dina hatena. Lantaran aya nu ngelingan kana dirina, pok nembalan rada-rada. Nuhun Pak. Kahartos sarta katampi pisan eta piujang teh. Aina meneme kahartos atuh. Yen perkara nu dianggap alit teh ari diemutan mah bet jantan agung balukarna. Serta panjang kaitanana henteu ngan cicing dina hiji perkara. Tetela tina pucuk kawung ge jantan bahan catur anu panjang sarta ngarembet kana perkara sejena. Upami kitu mah abdi teh seueur ngajalankeun kalapatan atuh. Daru maos teu gaduh emutan kitu sarta teu ngemut dugi kadinya. Nanging ayeuna mah hate abdi rada caang meusan. Ta mugi-mugi we katerangan ti bapa teh tiasa mangfaat ka diri abdi sareng karerencangan. Ceuk eta jalma mani marah mai kahartieun ayeuna mah meureun. Nuhun ari kahartos majang. Nanging punten ieu nya. Mang mah lain rek nyokelan nu teu puguh nya. Tapi sabalikna rek ngomean sifat goreng nu aya di masyarakat urang. Tapi da teu kabeh kitu. Lantaran mun aya nu goreng teh sok aya wae anu hadena.
ari ka hartos majang nanging punten yeuh mang mah lain rek nyokelan anu teu puguhnya tapi sabalikna rek ngomean sifat goreng nu aya di masyarakat urang tapi da teu kabeh kitu lantaran lamun aya nu goreng teh sok aya bae anu hadena jadi nu ngarala pucuk ge teu kabeh ngaco sok aya nu bener jeung bageur sarta ngarti jadi dina hari ieu mah ujang ulah boga rasa dipojokeun ku mang da tukang pucuk kawung ge teu kurang anu kalakuanana hade sarta ngarti kana aturan kahirupan ieu mah kanu salah ngabejaan soteh sarta ngelingan kanu geus ngajalankeun bener tak kitu maksud mang mah hatur nuhun Pak kahartos pisan dalares henteu kitu sadayana da abdi ge ari nuju aring mah sok wawatos kanu kagunganana sarta sok dipeser sakumaha umumna cik eta jalma bari seuri leutik nya nuhun atuh ari kitu mah muga-muga we kalakuan nu hadena sing panjang ulah pegat deui atuh nu salahna leungitkeun sing bersih da tadi ge ceuk mang teu salirana salah jelema mah da salah mata pajauh jeung bener ngan lamun aya jalma anu henteu beunang dielingan eta mah kacida teuing teu boga pikiran jang teu karasa ieu geus sila teuing mang teh yeuh ari jang ka mana mulang nah sajalan jeung tujuan mang atawa moal ceuk Mang Lintrik bari terus nangtung kawas nu disayang indit harita Sumuhun abdi mah bade kalanduh wangsul teh Bapak mah mangawe teras katonggoh mugi-mugi sing dugi kanu dijugjug karean salamet rupina kalembur sukarena mah tos saket Pak moal kantos sajam di jalana jawab eta jalma bari manggut manehna ngarasa bunga tepung jeung Mang Lintrik teh lantaran asa geus nyaangan pikiran nu poek oh kitu nya nuhun atuh jang pek sing jongjon digawe nya sarta ingetkeun amanat Mang anu tadi muga-muga we aya gunana keur sarerea hatur nuhun Bapak katampi ke jisim abdi nanging bili kapayuna patepang di jisim abdi hoyong terang kana jenengan salira punten sim abdi tieu teh kumawan tun nah saha tu kakasih teh hayang nyaho kana ngaran Mang moal hese babari ingat ngaran Mang mah da puguh tukang lantrak Lintrik sebut teh Mang Lintrik gitu tak sakit juga mahi ayo jang Mang bade neruskeun perjalanan ya rek lembur sukarena teh bisi bulit manten cik Mang Lintrik bari ngalengkah lalaunan bari seuri hatur nuhun Pak Lintrik mangga lujeng angkat Pak Mang Lintrik teh ngomong deui terus bae nuluykeun di lalampahanana limpang mapai tanjakan nu panjang keneh ninggalkeun jalma nu tadi diajak ngobrol ku manehna nya beuki dina Mang Lintrik beuki jauh malah akhirna mengkol ku jalma nu tadi neuteut geus teu katempo manehna neruskeun di pagaweanana bari nginget ngaran Mang Lintrik misi poho meureun ngarababari nanya lamun jaga patepung deui dari teh nyaho kana ngaran mah rek nanya oge sok kagok apan panon poe beuki luhur panasna tambah moreret atuh karasana kudu lumampah maka sida mata kripuhna kesang oge ngoprok sakujur awak nyororok maniju maseuhan baju kitu deui nu kaalaman ku Mang Lintrik harita teh geus ngoprot deui ku kesang lempang nangareng hoi deui lantaran tanjakan teh panjang keneh bae tapi najan kitu ge tetep bae lempang da hayang geura nepi kanu dijugjug lamun didating eureun moal nepi poe eta mangkaning hayang balik deui poe eta nya akhirna Mang Lintrik teh anjug ke hiji tempat di dinya aya jalan cagak aturut Mang Lintrik teh eureun heula lantaran ngarasa bingung da teh nyaho ka jalan anu kudu disorang untung tadi lagi aya nu datang hiji lalaki anu nanggung dingkul jika nama tukang dagang ngan daganganana harita geus beak kabeh atuh bungaheun Mang Lintrik teh heup jang heup Mang bade tumaros ka ujang direun heula sakedap bari sakalian eureuh we heula kitu cenah ceuk Mang Lintrik bari ngagupayan reg eta lalaki teh eureun nya seuri bari neuteub ka Mang Lintrik
bade aya pikir saeun naon Pak cik eta lalaki sopanaker. Mang teh bingung ieu teh lantaran teh nyaho jalan nu kudu disorang sedeng jalanna aya dua ari nu terusna ka lembur Sukarena ka mana ieu teh nah ka kenca atawa ka katuhu. Mang Lintrik tutunjuk ka jalan nu arek diliwatan manehna ngarasa bingung. Oh gampil atuh eta we tanu ka kenca tara sekali tu da moal lepat deui. Dupi bapak teh saha teh atuh sareng bade ka saha ka lembur Sukarena teh. Nu ditanya Malik nanya. Jika nabai penasaran lantaran papakean Mang Lintrik ginding naker jika menak di kota. Nuhun jang nuhun. Mang teh teu kudu dijugjug da henteu bogan wawuh. Pokona mah asal nepi we heula ka lembur Sukarena. Ari geus ka ditu mareka saha we nepina. Kumaha kaayaanana gumantung kana kapentingan Mang. Tapi lamun Mang rek tumaros ka ujang kumaha karesa ngawarna atanapi henteu. Ceuk Mang Lintrik bari neuteup. Bade naros naon mangga lah bade tumaros mada moal burung diwaler. Asal petarosanana nu kahartos sarta karesan abdina terang. Ah, gampang pertanyaan ti Amang Majang. Ari ujang apal pisan kana kaayaan di lembur Sukarena. Mang Lintrik kamimitian nanya. Ih kan tenan weda, abdi mah sering kadinya. Nah, bade naon kitu Pak? Kieu jang, Mang teh nuju milarian hiji parawan anu geulis aya pesenan ti menak. Lamun di lembur Sukarena aya bari dilamar ka anjeunna. Tayina kabeneran tepung jeung ujang. Cik-cik atuh Mang teh wartosan naha aya atawa henteu nu rada herang-herang di Sukarena. Kitu cenah ceuk Mang Lintrik tenang pisan nyaritana. Bangun udaria jeung dinas pisan. Atuh bari ngahulang nu ditanya teh lantaran kakara harita aya nu nanya kitu. Tapi teu loba mikir poke eta jalma teh ngajawab. Ari istri mah seueur. Samalima parawan ge moal kirang. Naing abdi mah rada kaget ieu teh. Naha milarian nu herang make los-los ka kampung, apan biasana mah mojang ti kota sok langkung moher. Sok seueur anu herang sareng ginding. Naing naha ari bapak make milarian ka kampung. Ulah nyarios kitu jang. Nu herang lain aya di kota wae. Najan di kampung ge moal kurang. Malah di kampung maleuwih herang. Sabab herangna lain kupulas. Tangtu herang bawana ti kudrat. Takulantaran kitu ulah kaget lamun loba anu neangan ka kampung. Ulah nganggap hanap ka urang kampung teh. Sabab kota teh lain lambang segala kaalusan kitu deui kampung. Lain lambang kagoreng patutan di kampung teh. Tapi duana nage sarua wae. Nunang tukeun alus jeung goreng lain kota jeung kampung. Tapi urang-urang kene salaku manusia. Takulantaran kitu teu kudu mikir kadinya. Ayeuna mah geura jawab we pertanyaan Mang. Nah aya nu herang atawa henteu ari di lembur Sukarena. Mun aya saha ngaranna jeung saha indung bapakna. Mang Lintrik bisa pisan nyaritana. Panonna harita melong eta jalma bangun panasaran. Atuh ditanya mani ngarahuh jiga capek pok ngajawab. Kahartos Pak nuhun ari kitu mah. Dupi perkawis nu ditaroskeun ku bapak memang aya nu herang mah. Ngan herangna diukur ku kaayaan di kampung. Tutang tos nage benten di sareng di kota. Tah saha ngaranna jang? Saha indung bapana? Mang Lintrik mani teu sabar hayang geuna nyaho kana ngaranna. Ari jenenganana teh Nyi Suwarni dupi ramakna Mang Samid. Nanging ari ibuna mah tos lami ngantunkeun. Eta jalmi teh ayana di lembur Sukarena. Mangga we sumpingan ku bapa menawi ka anggo. Ceuk eta jalma bari seuri. Nuhun jang nuhun. Katarima pisan ku Mang teh keun arek diteangan ku Mang. Rek langsung ngadatangan eta jalmi. Ramakna teh Mang Samid ari putrana Nyi Suwarni. Leres kitu jang. Mang Lintrik mani bungaheun mani asa caang alam dunya teh aya harapan anu hade. Leres kitu Pak,
mulai nu birek di ditu masa dayana gitu pada terang narus kene kan aya di ditu dasok seueur jalmi margi ayeuna mah nuju Sumahlodo jadi jalmi-jalmi teh seueur keneh nu ameng jeung tibatan anu di darama margi ari teu aya hujan mah jalmi di dieu teh tiasa ka huma atawa ka sawah ukur kitu we arulin teu puguh ganu bakal sakedik ge dianggo ulin da ngadamel mah sanes ngedua nanging teu aya cai da papalakan ge teu janten ari teu aya cai mah geuning ceuk eta jalma beuki sopan bae sarta nyaritana lancar ayeuna mah puguh bae Mang Lintrik jadi bunga nuhun atuh jang da leres sanaos dilaneuh ge ari jalmi teh kitu seueur keneh nu arulin jeung tibatan nu digawe da puguh teu aya hujan sawah saraat walungan gararing teu bisa nyawa atawa ngahuma sakali dinuhun jang ayeuna Mang bade ngabujeng ka Sukarena mangga Pak mangga sawangsulna abdi ge ngeuring bingah geus kitu mah duanana papisah deui masing-masing neruskeun perjalanan Mang Lintrik nanjak ari jalma nu tadi mah mudun mani gancang jigana bae geus tumban manehna mah limpang teh henteu kagok atawa paur padahal jalan teh loba batuan jeung rarumpil teu jiga ayeuna ari manuk-manuk harita meni recet disarada rengkak padipolahna teh bangun gumbira pisan sarta sing kalepar jeung sing aracog dina dahan kai bari reang patembalan jeung baturna jigan menu gumbira ka Mang Lintrik nu harita keur bunga hate lantaran boga pijalan nu hade malah mabari limpang teh ngomong sorangan ngaran hiji mojang nu kacida hadena Suwarni hiji ngaran nu ginding eta pantes pisan da mun rupana rada herang teh atau memang halus pisan muga-muga we bisa nyumponan kana harapan aing jeung harapan jadi dunungan ari nu jadi bapana boga ngaran Mang Samid cenah hiji ngaran nu pondok tapi alus henteu bulat-bulit jeung babari inget muga-muga we Mang Samid ge mawa kagumbiraan ka aing bagiakeun pun Emang teh Suwarni ieu pun Emang manggul piutus ti tuang rata bakal ngadugikeun timbalan ti picarogeun nyai meunang ayeuna jalan nu disorong ku Mang Lintrik ka rasa rada datar atuh beuki gancang bae nu leumpang teh jalan nu disorang ku Mang Lintrik ka rasa rada datar atuh beuki gancang bae nu leumpang teh Mang Lintrik mani ngungkug leumpangna teh bakat ku hayang buru-buru nepi ka nu dijugjug anu ngaran Nyi Suwarni teh mani geus kabayangkeun bae geus kacipta dina sawangan Mang Lintrik atuh jigan ngagupayan Nyi Suwarni teh nu akibatna limpang Mang Lintrik beuki sumbanget ngan henteu lumpat wungkul ari nu disawangna harita keur ngobrol jeung bapana samulangna ti leuweung Mang Samid jeung Suwarni ngadarawung di tepas hareup diuk dina palupuh jigan sasepisan kawas nu senang bae sok padahal mah pikiran teh kacida ruwetna sabab beuki dieu teh kalakah beuki welit kaayaan kalah tambah berat bae lamun kurang-kurangna sabar jeung tawakal matang tumatak aral jeung pondok pangharapan tapi untung pikeun Mang Samid jeung anakna mah teu kitu najan kahirupan karasa beratna ge tetep bae dipilampah kalayan sabar jeung tawakal mani geus beuki panas wae poe teh kudu ka mana liar teh lamun dina kaayaan kieu yeuh liar kanu jauh kagok ari geus beurang mah ceuk Mang Samid bari ngusapan gadona ngawas nu malaweung wae nah make kudu liar Pak geus kapalang atuh ayeuna mah mending ge calik di dieu dan teu aya padamelan seueur keneh
tuangan aya kene najan ngan ukur gadung ge naon deui atuh da batur oge ayeuna mah seueur nu cicing arang langka anu ngadamel da puguh teh aya pidameleunana tak kumargi kitu naon lepatna urang ge kieu wae da moal aya nu nyarek. Tembak Nyi Suwarni jika nugis terus rasa lantaran ka imbahna bakal aya nu datang ngarah bapana henteu liar jauh. Nyamun kitu mah da hoream rek liar ge ari geus beurang jiga kieu mah. Ngan asa ku panas pisan we ieu teh. Mani ngaheab ka imah ge kawas nu moal aya hujan, mani ngaderengdeung bae panas. Nah ira hari waktuna hujan Pak. Aina geus waktuna atawa acan. Asa mani lila pisan ayeuna mah halodo teh. Geus aya kana 8 bulanana kumaha mun halodo sataun. Nyi Suwarni kawas nu ngalamun puguh emang samid mani ngarenjag is. Parias deui bet aya halodo sataun. Meureum sing kalepak jelema teh. Moal nu walagri hirupna. Lantaran ena ge geus sakieu ripuhna. Atuh komo mun aya halodo sataun cai teh kabeh saraa. Jukut parae sato parae meureun jalma ge parae moga-moga we bulan ieu aya hujan dari ceuk hitungan mah geus waktuna ieu teh. Tapi nah becan aya wae turun hujan Pak. Naon sababna ieu teh sok unggal taun aya nu kieu teh Pak. Nyi Suwarni teh telepek nanyakeun urusan mangsa hayang nyaho kana usum-usumna. Teh unggal taun. Atuh ripu mun unggal taun aya halodo panjang mapan taun tukang mah henteu kieu. Malah mah hujan we geuning. Kuduna katiga ge lain ngecerek loba hujan. Tak kulantaran kitu mangsa teh henteu anger. Nya tapi nya Keur geuneuh catur kitu dihareupeun imah yan uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh geuning aya tamu mangalingih-lingih. Ceuk Mang Samid da harita rada gugup lantaran kakara harita aya tamu tinu jauh turu ta henteu wawuh ka eta jalma teh. Samalah Nyi Suwarni ge mani colohok. Hatur nuhun Mang, kumaha da Mang? Ceuk Mang Lintrik unggah so ngajak sasalaman heula. Ku Mang Samid di tampanan bari ngajawab. Pangestu mangalingih-lingih ae. Ngampar sama katu Nyai ieu aya tamu geuning. Cik Mang Samid ngareret ka anakna nu keur dicolohok. Atuh teu talangke deui. Terus bae Nyi Suwarni ngamparkeun samak butut da teu aya deui ka jabati eta. Najan era ge kapaksa we make samak eta, gek Mang Lintrik diuk, malah Mang Samid ge diuk. Ari Nyi Suwarni hideung nyokot cain teh sor disuguhkeun ka semahna. Mang Lintrik nusapan kesang panunararat renet nempuan kayan imah kawas naksir kaboga Mang Samid. Kabinem brakalayan jelas. Bisa kateguh ku Mang Lintrik, tapi teu loba carita tetep bae tenang. Sarta teu nembongkeun boga pikiran goreng. Ari Mang Samid sanggis radalila pok ngamimitian deui ngomong. Hatur punten juragan, si Mabdi teh si jatuh maro sieu teh. Margi abdi teu rumaos hiji pribumi anu kedah marios kata tamuna dupi gambaran teh saha jenengan nu ti mana sarta bade angkat ka mana sareng bade naon anu diseja punten ji si Mabdi teh kumawan tunda pugu ngaraos reuwas ieu teh malumari kanu nuju lara balangsak mah sok teh semplek nincak serempak nincak semplak. Yang sok aya we nu matak jadi bibit berewit kana ati mangagera saurkeun supados di si Mabdi teu ngaraos reuas ke tenang Mang tenang ulah rusuh teuing bisi salah ngecapkeun sabab kuringna capek keneh ayeuna marek nginum heula we yeuh.
kayak tenang mang ulah rusuh teuing bisi salah ngecapkeun ieu teh. Sab kuringna capek keneh. Ayeuna mereka minum heula we ieu. Ditampi ku mang teh nyai mang hanaang ieu. Ceuk Mang Lintrik sonagar nakar. Manggagan, mangga nyangakeun. Mang Samid oge nyi Suwarni harita somea nakar. Kalian sabar narima tatamu sedengkeun Mang Litik mah tenang wae. Da boga rasa yen dirina urang kota nu sok disebut menak cenah urang kampung mah. Padahal mah sarua jeung batur. Regot Mang Lintrik minum heula, sang disinginum terus ngaluakeun rokok bodas sarta bungkusna dibuka heula da butuh. Song nyodorkeun heula ka pribumi bari nyarita deui. Ulah rusuh sareng anu ti kota mah. Memeh ngobrol teh urang nyesep heula ah. Mangga sing tenang. Mangga. Kop Mang Samid nyokot sabatang terus disinggep sarta harita kene arudud jeung Mang Lintrik. Duanana salse kawas nu tenang pisan. Sarta jiga dua sobat nu geus dilaan di tepung. Lila pisan jarempena teh ngan ukur sing sarabung udud. Sedengkeun Nyi Suwarni anu nyaksian mani geus teu sabar. Jadi manehna hayang geuna nyaho kana maksud kisah mah. Atuh Nyi Suwarni ngomong dina hatena bari melong ka Mang Lintrik. Heran, nasaha atuh ieu teh? Urang mana jeung rek naon datang ka dieu? Buah-buah rek mawa mamala ka aing. Dah teh menika sing seredet kieu, kawas-kawas rek menang kasusah nu kasida peurih. Panuna harita moloho ka Mang Lintrik anu keur ngabaheu hai bangun tenang. Ari panuna harita rarat-reret bae ka pakarangan anu gararing jeung taneuhna ngalebu. Jadi jiga anu herang apal kana kaayaan didinya. Tapi ari geus dilama Mang Lintrik teh harita ngarekepkeun silana pok ngomong mani tenang sarta dimimitian ku ngadehem. Urang ngamimitian ngobrol mang. Ayeuna kuring rek nanya ka Mamang. Nah ieu teh leres bumina Mang Samid. Ngobrol mang, ayeuna kuring rek nanya itu ka Mamang. Nah, ieu teh leres bumina Mang Samid. Leres. Mali maaf dipisan pun Samid teh. Cik Mang Samid semeurewas lantaran semahna geus nyahoun kana ngaran manehna. Dupi tuang putra teh leres nuju dengan Nyi Suwarni. Mang Lintrik nanya deui panuna moloho ka Mang Samid. Bari nunjuk ka Nyi Suwarni nu harita keur rumain hap bangun ruas. Telepat agan pun anak ieu teh. Wasana pun Suwarni naing bade pikir saeun naon ka Nyi Abdi teh atuh. Mang Samid beuki panasaran. Ulah ruas da teu mata ruas mang. Samalah mata kagembirakeun. Kuring teh ngarasa bungah lantaran jalma nu diteangan teh geus kapanggih nu nyatana mamang pisan. Ieu maksudna teh mang, kuring teh mangul utusan ngemban hiji timbalan anu kudu ditepikeun ka Mang Samid. Kuring teh asal ti lembur Karang Nangka di jurungan ku Juragan Sadar, jalmi nu pangjegudna we di ditu mah. Jigana geus ngadenge Mang Samid ge ari kana jenenganna mah. Bener atawa henteu mang? Mang Lintrik nanya heula ka pribumi jiga nu hayang ngayakinkeun pisan. Oh, sumuhun leres si Abdi ge tos terang ari kana jenengan Gan Sadar mah. Neng tacan kantos tepang lajeng kumaha agam? Lamun geus apa mah nuhun. Sabtang tu ngamang ge bakal nyaho kana kabeungharan Gan Sadar atawa ceuk balarea mah bah sadar cenah. Anu memang geus kawentar ka mana meuni. Ari tujuanna kieu kuring teh diutus ku anjeunna pikeun ngayakeun panalungtikan ka dieu sarta rek nanyakeun ka Mamang. Ari Nyi Suwarni teh geus aya nu bogana
kan tenan we aya mah kan tenan apa nu si abdi eta teh jauh Mang Samid jika nu ruas lantaran semah teh nanya ke Nyi Suwarni. Bener eta jawaban teh Mang, tapi lain kitu nu dimaksud ku kuring mah nu ditanyakeun teh kieu ari Nyi Suwarni teh geus aya nu ngalamar atawa encan, geus boga papacangan atawa acan. Lantaran ku ayana kuring datang ka dieu teh rek ngalamar ka putra Mang Samid. Tak kitu nu dimaksud teh kumaha kaharti ku Mamang. Gebeg Mang Samid ngarenjag manehna ngarasa riwas. Oge ngarasa bunga kitu di Nyi Suwarni. Harita mani ngajengok riwas panon molohok ka Mang Lintrik. Hatena teh bubuh rasa. Arja jantung ratug jigantu tunggulan. Nakalah ngahuleng Mang. Teu percaya ka kuring. Sanes teu percanten sanes. Nanging ieu teh ngaraos ruas abdi teh. Dasa teu percanten kana kaayaan kieu. Nah hareres bade aya nu meleuleungkeun kapun anak anu batan sakieu. Budak gunung bau lisung anu jauh ka bedug anggang kadulag. Asa isin ngupingkeun anage. Ceuk Mang Samid bangun reuwas hatina rada tagi wuru teu puguh. Tong mikiran nu kitu Mang da teu penting pikeun kuring mah. Ayeuna mah jawab we heula. Nah geus aya papacanganana atawa acan budak teh mun geus aya saha jalmana urang mana jeung rek iraha kawinna. Ceuk Mang Lintrik anu teu sabar hayang geura nyaho kana kaayaan Nyi Suwarni teh. Mangga atuh. Ieu nu sararesna mah kapun anak teh teu acan aya nu sumping. Teu aya anu nunda kecap atanapi janji. Margi nya kitu da pugubatan sakieu kaayaan pun anak teh. Moal aya araheunana tuna harta, tuna harti teu aya araheunana. Saha atuh nu bade meleuleungkeun? Komo ayeuna mah da nuju beurit kieu. Kitu ceuk Mang Samid tetep bae ngarendahkeun dirina jeung anakna da ngarumasakeun dirina teh malarat. Ulah sok ngahinakeun diri Mang. Kade ieu pamali eta teh. Sabab manusia mah eueuh nu hina. Sabab harga dirina teh diukur ku kabeungaran Mang. Ayeuna mah urang nyawalakeun nu sarupa we. Nyatana nyawalakeun perkara jodona. Jadi nuhun pisan ari can aya nu ngaku mah atawa can aya nu nunda carita. Meureun kuring teh bebas pikeun cacarita ngabudakeun maksud nu aya patalina jeung perkara eta. Tapi kuring sok apik tara gagabah bisi nyalahan. Tadi ceuk Mang Samid can aya nu datang meureun kitu sote ka bapakna buat teuing ka anakna mah geus aya. Tayeuna hayang nyaho ti jinisna bisi Nyi Suwarni geus patali janji jeung hiji jaka. Da sahanu nyaho atuh geus boga kikindeuan tapi can bebeja ka kolot. Cik-cik taroskeun heula sing yakin Mang Samid naha waktuna penyekapan. Rukun orang pungkas dicikapeun bikeun ka dieu lah carita Sunda dina judul Mustika Arca Mas bagian anu ka-8. Satur nuhun ku para sarana wilujeng baturai insyaallah carios Mustika Arca Mas bagian anu ka-10 enjing siang tabu 2 urang lajengkeun deui. Hatur nuhun ku para sarana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.